Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, murid-murid di kelas hiji, kumaha damang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana aya dinu kaayaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng ibu dinu pangajaran bahasa Sunda. Dikaraosnya ayeuna tos nincak ka minggu ka-8 di semester 2. Yuk, urang kawitan pelajaran dinten ieu ku baca basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Dinten ieu urang atos lebet kanu materi di pangajaran 7, nyaeta ngeunaan sasatoan jeung tutuwuhan. Ibu miharep di akhir pembelajaran dinten ieu hideep sadayana bakal parigel ngaregepkeun sajak kelenci anu lucu nu engke ku ibu bakal dibacakeun. Teras parigel ngajawab pananyana anu aya patalina sareng eusi sajak. Sareng parigel nyalin kecap anu aya patalina jeung ngaran-ngaran sasatoan sareng tutuwuhan anu aya dinu gambar. Yuk urang kawitan pangajaranana. Anak-anakku semuanya, hari ini Ibu akan membacakan sajak dengan judul Kelenci Lucu. Ayeuna Ibu bade macakeun sajak Kelenci Lucu, mangga diregepkeun. Kelenci lucu. Sakadang kelenci nu lucu dikukut nepi ka gedena, diparaban sabangsaning lalaban. Sakadang kelenci nu imut boga corak bodas hideung, matak pikaresepeun nu ningalna. Nah, seperti itu ya sajaknya. Arti dari sajak ini menceritakan seekor kelinci yang lucu yang dipelihara sampai besar dan diberi makan sayur-sayuran. Kelinci yang imut itu memiliki corak warna putih dan hitam. Setiap orang yang melihatnya akan sangat menyukainya. Seperti itu ya isi sajak dari Kelenci Lucu. Ta ayeuna ngajawab pananya dumasar kanu sajak kelenci lucu tadi. Sekarang menjawab pertanyaan berdasarkan pada sajak kelenci tadi, ya. Silahkan anak-anakku semua sambil dibuka bukunya ada di halaman 64. Sudah semuanya? Kalau sudah, mari kita kerjakan bersama-sama. Nomor hiji. Sato naon anu disebut dinu sajak? Binatang apa tadi yang disebutkan di sajak? Ya, kelenci. Nomor 2. Kumaha eta sato teh? Bagaimana binatang tersebut? Lucu ya. Kelenci itu sangat lucu. Pertarosan katilu, di paraban naon eta sato teh diberi makan apakah kelinci itu? Ya, lalaban. Lalaban itu seperti sayur-sayuran seperti wortel ya, itu disebut lalaban atau daun-daunan. Pertarosan nu kaopat, kumaha corak kelirna eta sato teh? Bagaimana rupanya? Ya, bodas hideung. Jadi bulunya bercorak putih dan hitam. Pertarosan anu kalima. Matak naon eta sato teh mun ditinggal? Jadi kalau melihat binatang tersebut akan bagaimana orang melihatnya? Ya, matak pikaresepeun bakal disukai oleh orang yang melihatnya. Bagaimana? Sudah semuanya? Kalau sudah, yuk kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Murid-murid ibu anu soleh, soleha, ayeuna buka kaca 67. Dinu halaman 67 aya sajak. Tah,
Pancen hidup nyaeta ngalengkepan sajak. Peku hidup diseratkeun dinu garis waleranana aya dinu kotak biru. Gambar naon kembang anu aya dinu layar? Warna kembangna warna naon? Teras endahna kumaha dipiara di kebon ku saha? Teras kembang malati teh naonna anu kabina-bina? Kembang malati disebut kembang anu kumaha? Mangga dikerjakeun di bumi. Murid-murid Ibu sadayana, ayeuna urang mikaweruh sasatoan sareng tutuwuhan. Anu dimaksud ku sasatoan nyaeta nami-nami binatang. Sapertos ieu. Monyet, manuk beo, beurit, sireum, keong. Tah, anu nembe ku Ibu disebatkeun nyaeta rupi-rupi sasatoan. Ayeuna rupi-rupi tutuwuhan. Tutuwuhan teh nyaeta tatangkalan atau tumbuh-tumbuhan ya yang meliputi sayuran, bunga dan buah. Anu kahiji contona wortel ya kalebet sayur-sayuran. Anu kadua kembang atau bunga-bungaan. Anu katilu gedang atau pepaya ya termasuk buah-buahan. Nah, wortel, bunga dan buah ini dalam bahasa Sunda lebetna kanu tutuwuhan. Upami monyet, burung beo, tikus, semut dan keong atau siput ini masuknya dalam bahasa Sunda itu disebut sasatoan. Salajengna dibuka halaman 65. Mangga ku hidep disalin kecap dumasar kanu gambar. Diserat dina buku Pancen Hidep. Anak-anakku semuanya, murid-murid Ibu sadayana, alhamdulillah materi dinten ieu atos rengse ngeunaan mikawano sasatoan jeung tutuwuhan. Mudah-mudahan sadayana atos paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Mung dugi dieu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.